Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sifat dunia itu disebutkan oleh Allah tiga. Ad-dunya huwa darul mamar wa darul lahbi wa darul amal. Jadi sifat dunia itu tiga. Arti dunia itu sendiri adalah sesuatu yang dekat, itu artinya dunia, makanya diambil dari kata dana, yaitu segala serba dekat. Makanya dalam hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, ya'ti alan nasi zamanun yataqarrubuz zaman. Jadi nanti ibu bapak, sifat dunia itu karena dari tadi disebutkan dana dekat, maka waktu itu sangat cepat sekali, temporal. Jadi 1 tahun itu seperti 1 bulan, 1 bulan itu seperti 1 minggu, 1 minggu persis seperti 1 hari, 1 hari itu seperti 1 jam, dan 1 jam ini seperti 1 menit, 1 menit ini Bu seperti 1 detik Pak. Makanya sekarang kita udah hampir 1 tahun, kita besok minggu depan itu sudah beda tahun kan, tekaraosnya tinggal tekaraos sampai nembe isim kuring ngaos usah di sana nih tos namihan 1 tahun deui cenah meni usah daya parobihan gitu. Monya atuh kudu ibuna teh kudu robah. Nu kudu robah mah lain salira. Yang harus robah itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan nilai, begitu. Nah, jadi perputaran dunia ini begitu. Jadi 3 poin. Yang pertama adalah darul mamar. Dunia ini adalah tempatnya musibah. Mamar itu musibah, ujian. Bapak Ibu, badai di kumaha-kumaha ge emang kieu gitu. Bagaimanapun ini adalah tempat yang akan terus bergulir selama di dunia, itu akan mengalami seperti hal-hal seperti itu. Dan di Al-Quran ini untuk dulu Pak, untuk mentransformasikan dulu supaya nanti satu pemahaman dulu ya, satu pemahaman dulu, karena saya sedang memberikan sebuah narasi dari sebuah sekolah. Kalau lagi ujian itu harap tenang lagi ujian tak gitunya, tak urang teh kudu tenang keur diuji ku Allah teh gitu. Tangke kumaha carana supaya ibu bapak ge urang ukur nyaksian batur nu kamusibahan kade Pak, di sana juga mereka harus tenang, kita pun juga harus tenang. Nah, jadi Quran menyebutkan ada 3 konsep musibah itu akan turun. Pertama adalah apa Bapak Ibu? Karena letak geografis. Secara geografis ini nggak bisa dia bohongi. Negara-negara tertentu emang rentan gempa, rentan longsor, hidrometeorologinya emang tinggi. Indonesia, Jepang, kemudian negara-negara yang lain kan begitu, ya. Jantan mau hati-hati dibohongan Bu. Negara-negara nu ieu mah emang rentan gitu kan. Kenapa? Karena emang musibah ataupun kejadian-kejadian alam itu akan dengan sendirinya, karena emang kondisi dan situasi geografis begitu. Ya. Tetapi kalau ibu bapak berbicara tentang negara lain, ada yang sama sekali belum pernah atau belum terdengar ada musibah-musibah berat, betul kan Pak ya? Ada negara-negara tertentu kalau kita berpikir seharusnya di sana musibah berat, tapi enggak, karena geografisnya berbeda. Contoh, kantos nguping Denmark, ya, kantos ibu nguping Singapura saja gitu kan jarang dengar gitu. Walaupun mungkin secara negara gimana kita tidak tahu kan, tapi ternyata negara-negara seperti itu secara geografis itu berbeda.
Indonesia itu satu tropis, yang kedua lempengannya Bu lumayan Pak ya, yang ketiga kita daerah yaitu hidrometeorologinya tinggi, makanya selalu siklusnya begini ya, siklusnya begini. Nah ini kacamata pertama dulu, nanti saya jelaskan supaya nanti Bapak Ibu tidak salah paham. Yang kedua, musibah itu karena ada kacamata wabima kasabat aididas, karena ada kezoliman manusia. Nah jadi nanti supaya tidak begini, oh iya jelema ada darolim, di satu sisi bisa, di satu sisi lagi memang geografis Pak, di satu sisi bukan mungkin orang-orangnya dolim begitu. Dan faktor yang ketiga di Quran adalah apa? Faktor manusia yang sudah tidak percaya pada Tuhan, itu ada di Quran surat Az-Zukhruf kalau tidak salah, wala tusyriku billahi syai'an. Jadi ada manusia yang terjadi ataupun ada kepercayaan terhadap Allahnya itu berkurang. Nah akumulatif inilah yang mungkin, maaf Bapak Ibu, di Indonesia mungkin ada geografis begini, jelema nu darolimna loba nya contoh. Kemudian apa? Mungkin banyak juga orang-orang Indonesia juga yang sudah mulai tidak percaya adanya Tuhan. Ya, mungkin saja ada. Akhirnya terkumpul tiga ini bisa saja terjadi sesuatu, tapi kita tidak boleh menyimpulkan begini. Punten Pak, pun sakedik nya sok anu kieu, oh pantesan we tingali di dinya longsor, jelemana loba maksiat kade Bu, bisi ka kuping ku urang ditu mah bisi teu ngeunaheun. Kita juga tidak tahu, ada kemungkinan bukan masyarakatnya yang maksiat, tapi ada kedoliman sehingga mereka dapat imbasnya. Begitu cara memahaminya. Yang kedua emang geografis. Dua Pak, yang kedua siklus ataupun seperti ini itu selalu terjadi di Desember. Nah Desember, Januari, Februari ini kan siklus rata-rata kan begini. Coba dulu pernah ada tahun 1977 itu ada tabrakan pesawat terbang terbaik itu sedunia, itu Jetstar, itu tahun 1977. Dia dipiloti oleh seorang pilot hebat itu sedunia, namanya kalau tidak salah Karl Marxer. Itu ternyata dia menabrak pegunungan itu, padahal secara tidak langsung dia pilotnya hebat. Itu terjadi pada tanggal 13 Desember 1977. Tanggal 20 Desember 1987 itu ada kapal laut yang menabrak tank tank minyak itu di mana? Di Filipina, persisnya dekat Manila. Itu mengangkut orang kurang lebih 4.300 orang, pada waktu itu mati semua Pak. Karena apa? Padahal kapal laut itu dia terhebat, dia mercusuar, dan itu ternyata kapal laut termewah. Dia di luar Titanic. Kalau Titanic kan yang mati 1.700, kalau yang ini yang meninggalnya sampai 4.300. Itu persis tanggal 20 Desember 2000 atau 1987 di apa, kalau tidak salah satu di daerah India gitu ya, di salah satu daerah kalau tidak salah di Sri Lanka. Itu ada kereta api Pak yang dia terbawa arus tsunami tahun 2004. Itu dia terbawa tsunami, semua penumpangnya meninggal dunia, 1.000 lebih penumpang meninggal dunia. Itu pun persis tanggal 26 Desember 2004. Jadi diulang-ulang Desember kararieu nya, ditambah aya lagu Yuni Shara Desember kelabu nya, kan laguna teh eta Desember kelabu ya. Tingali laguna teh gebut tinggalnya laguna ge ni dina lirikna gitunya, dina lirikna Bu, tingali angin kencang gitu ya, kemudian itu mencekam di bulan Desember, air hujan deras dan menikam menggetarkan hati gitu. Jadi hujan badak terus mencekam, angin badak gitu bapak dia itu mencekam, itu di bulan Desember. Padahal sebetulnya dia sedang menerangkan dia itu mau dilamar tidak jadi 2 kali Desember, cuman narasinya jadi ke alam gitu kan, akhirnya jadi kieu. Naon Pak punten Bu, da lagu mah lamun make hate sok kajadian leres Bu, nyanyi mah Pak lamun make hate eta teh jadi doa. Mata lamun rek nyanyi kade tinggal lirikna bisi diijabah ku Allah ya. Coba geura aya artis geranya nu nyanyi judulna alamat palsu, salakina palsu wae nya, teu kudu dijelaskeun ngaran jelema mah ya, nama orangnya nggak perlu, pokoknya mah palsu deui
Itu Bu. Jadi emang seperti itu. Sampai ada Betharia Sonata nyanyina pulangkan saja pada orang tuaku, dibalikin. Penyanyi dangdut aya nyanyina naon termiskin sedunia, dugikeun ka ngontrak teu boga imah. Dah nyanyi mah gitu sarua jeung doa. Kade leuwihnya. Dan ini kejadian bukan karena emang kondisi seperti itunya, karena emang situasinya seperti ini. Desember ini luar biasa. Dan saya mencatat mendengar di surat kabar, Desember itu juga terjadi peningkatan gugat cerai. Gugat cerai bulan Desember itu Pak, meningkat itu. Ya. Teu kudu dijelaskeun di ieu ge bisi ararapal. Ya, pokoknya mah Desember aya nu garugat cerai ya pokoknya mah. Nah, ini kejadian-kejadian ini membawa bahwa ternyata musibah itu beda-beda. Maaf Bu ya. Aya anu ngantunkeun keluargana, aya nu kulongsor, aya nu ieu, aya anu rumah tanggana masalah. Ini kan semua ujian dari Allah. Ini semua ujian dari Allah. Jadi Ibu, Bapak, bagaimana ini memahami kondisi supaya kita juga jadi bukan jadi PR, tapi kita juga jadi paham ini. Tapi di satu sisi punten Pak, di bulan Desember piknik teu laliren. Nya, kira tinggal di Pangandaran ka laut da Pararinu. Cek urang teh nya, cek urang ieu teh nya, cek urang anu teu piknik. Cek urang teh kieu muni caricing atunya di imah usum kieu mah jeung laleueur jeung aya longsor usum hujan jeung parariknik teh caritaan anu teu piknik. Dalamun anu piknik nama moal kitu nyariosna bakal kieu enggak apa-apa dinikmati aja, ini kan kumaha takdir Allah teh eta apa piknik. Anu teu piknik mah kitu Pak nyariosna teh kamari di Ciwidey macet 8 jam ni caricing atunya rek nanaon maracet mah atunya di arimah teh teh piknik teh. Katingal tina narasina ge teh piknik. Ibu teh lamun anu nyaros gitu ibu teh pikniknya. Nah, begitu. Tapi kalau yang pikniknya gimana? Dia akan ngomongnya beda. Memang ngomongnya dinikmati we da usumna tuh gitu. Jadi nggak bisa Bu ditahan, nggak bisa. Karena apa? Karena emang dunia ini seperti ini. Dunia darul mamar. Dunia ini adalah tempatnya musibah. Konsep yang diajarkannya emang berbeda-beda narasinya yang terjadi. Karena emang manusia itu bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu. Makanya saur sim kuring punya ya dina keterangan sok dijelaskan ku Rasulullah. Lalu bagaimana yang terjadi saat ini? Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Ayeuna teh kitu. Ini tafsirnya dalam hadis dikatakan, ibu bapak nanti suatu saat nanti akan terjadi akhir zaman, batu dan kayu akan berbicara di hadapan manusia. Ayeuna kan ada tafsir tina yauma idin tuhaddisu akhbaroha, pada hari nanti semua Allah akan berbicara semua yang pernah dilakukan oleh manusia. Dan ternyata dalam hadisnya dikatakan bahwa ternyata wal jibal, kemudian kayu-kayu dan batu-batu dia itu akan berbicara di hadapan manusia. Tuh tinggal ayeuna teh batu putingali kai keur ngaromong ieu teh aya hadisna. Dia sedang berbicara siapa yang sedang melakukan sesuatu dan dia akan yang ngomong karena mereka yang bungkam semuanya. Kan gitu. Kan dia sedang menerangkan pelakunya bungkam, tetapi api ataupun kayu dan batunya yang berbicara. Mana aya nu ngalaku teu ayeuna? Teu aya. Oh, bukan saya. Eueuh nu ngalaku. Ari eta geuningan. Ari ieu dipigawe ku saha atuh? Cinggal lulutuk tinggal ibu ini bukan tonan lagi ini siapa ini cara Allah untuk membicara atau untuk ngomong. Kenapa? Karena manusianya itu sudah tidak bisa ngomong karena dia mungkin malu, tapi Allah kasih siapa yang akan ngomong. Ini yauma idin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha. Caranya Allah memberikan wahyunya apa? Ta ieu cinggal lulutuk batuna ngagulutuk caina bu tingali gitu. Inilah caranya. Ini sebetulnya ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ibu bapak, ulamun kajan tenan model kieu pan ayeuna teh dianjurkeun mitigasi. Mitigasi itu tindakan upaya untuk meminimalisir supaya nanti bencana ini atau bencana ini tidak terjadi kembali ataupun kemudian si bencana ini bisa diupayakan tidak memberatkan. Maaf, mitigasi secara ilmu nggak perlu diterangkan, tetapi ternyata mitigasi secara ilahiyah ini yang harus dijelaskan.
Saya di sini akan atau akan menerangkan mitigasi menurut Allah. Pan ayeuna teh Pak, ayeuna teh dianjurkeun margi sesar lemak ayeuna teh tos gerak. Iya teh tinggal di umum ayeuna teh hati-hati, katanya Lembang itu sesarnya sudah bergerak, dan nanti kalau terjadi gempa megatrust itu hampir berapa puluh kabupaten kota akan dia itu tertimbun kan gitu. Urang teh karena ieu teh kirang-kirang nama atuh teu tarenang ieu teh nya. Cenah Ustad mah melihara riwang kieu tingalisna di Indonesia teh kieu. Cenah mah rek ngalih keluar di Indonesia, rek ka mana mah pindah, rek ka Garut cenah gitu. Ya, marokana Garut lain Indonesia gitu. Ini sampai ada yang diajak, mah orang piknik ka laut, cenah ulah cenah bisi tsunami. Atuh urang ka gunung, cenah bisi longsor. Atuh urang ka alun-alun yuk cenah urang ka mall, cenah bisi lini, aya lini, bisi gempa. Cicing teh ka mamana maot we. Maotna teh lain ku gempa. Kunaon eta mikiran eta. Ya. Atuh da kumaha atuh? Budak atuh rek ari can waktuna mah nya. Kenapa? Kalau belum waktunya. Karena apa? Karena umur manusia itu kan seperti daun. Umur manusia itu seperti daun. Satu, ada yang seperti daun bako. Dua, ada yang seperti daun enteh. Yang ketiga, ada yang seperti daun singkong. Semua umur manusia begitu. Ari can waktu nama di kumaha-kumaha ge anger we. Aya budak dengan dialungkeun ku indungna di talian dina tangkal. Murang kalihna salamet indungna mah tinggal di bawah palid. Naon margina da can waktuna. Mun bade mengebut kieu Pak, indungna nu dia yang sudah punya beratu pikirannya bagus. Dia seharusnya nempel. Tapi ternyata henteu, budakna talian we dina tangkal, cai ganggu lidah, indungna ka ditu budakna manapal we di luhur aya. Karena apa? Karena umur manusia seperti daun. Satu, daun bako. Jadi daun bako teh dia akan dipetik kalau sudah tua. Kalau belum tua tidak akan dipetik. Kalau belum tua tidak akan dipetik. Kenapa? Karena daun bako itu tidak akan enak kalau dia belum tua. Makanya aya jami anu maotna teh geus karolot tingalinya. Sakitu geus loba nu ngadoakeun cing maot. Ngadon anu ngadoakeun na beak. Nya. Budakna 8 beak kabeh heura. Indungna mah aya keneh we. Cenah ya Allah, abdi teh sanes teu ikhlas ngurus pun biang teh. Mung hawatos we tos sagala di dinya. Mangga we bade dicanak teh cenah ku budak nomor 2 ngomong kitu geletuk isukna teh. Nomor 3 geletuk, cing teh jadi malah rawat budakna. Karena kan kata Allah, ibu ini atau bapak ini, orang ini dia itu seperti daun bako. Upami saur Ibnu Taimiyah mah langkung ti 50. Lamun yiswa langkung ti 50 tahun eta teh seperti daun bako. Berarti engke maotna rek kakolotnakeun. Nya. Rada regreg saeutik bunya. Nya bapak rada regreg anu leuwih 50 ada regreg teh. Siga daun bako ya. Ya. Mohon anu deg-degan mah anu 48 ayeuna. Teuing asup ka dieu tingkah nu bako gitu kan nya. Tah anu kadua seperti daun teh. Daun teh mah naon? Teh mah kudu dipetik pucukna. Lamun teu pucukna moal raos, margi enteh mah bakal raos ditinyuh lamun eta teh ngora keneh. Aya jalmi nu dipetik ku Allah teh yiswana kitu tah. Nah, nuju aranom keneh, nuju meumeujeunna. Kan kamari ge biasa we. Aya nu anom, aya nu henteu, bu tinggal nu aranom keneh meujeunna. Petik ku Allah. Tah nu ieu di mana ku Allah tos dipetik duanana seperti daun singkong. Daun singkong kalau sudah dirabut singkongnya, rek nu ngora, rek anu kolot duanana atau dipetik si daunna. Kenapa? Singkong seperti itu seperti hanya musibah. Musibah mah wayahna we. Rek nu anom, rek nu sepuh sadayana dicanak ku Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu di dieu tah nu kedah dikuatkeun mal sanes mitigasi nu ieuna sanes. Sekarang kalau punya sertifikat katanya surat-surat berharga nanti dikumpulin katanya kemudian dilakban masukin ke satu tas. Ketika ada sesuatu nanti seperti gempa ataupun lini ataupun longsor nanti tinggal ngambil si tas itu. Boboroah mikiran tas lah. Boboroah mikiran tas atuh ibu. Tingali hanas ku urang teh geus dikumpul-kumpul gitu kan nya. Apan imahna ge eueuh. Apa imahna ge ka bawah palit mikiran kertas ari Bapak Ibu. Kenapa? Yang dipikirkan oleh kita bukan itunya. Kan ada eta mah gampil atuh. Kenapa Bu? Rumah ada, kertasnya tidak ada, tinggal bikin. Tapi kalau rumahnya tidak ada, kertas aya rek ngajual naon? Ya.
iya, nah kumpulin surat-surat berharga, dikumpulin nanti supaya apa, nanti kalau ada sesuatu tinggal langsung. Yang kedua, bikin rumah yang nanti cakar ataupun apa pondasinya itu cakar ayam. Boborah mikiran cakar ayam bunya tos ayana naon mah tingali Pak rek cakar naon lagi dilelet gini kan. Bukan ya, hal itu yang harus itu silahkan dipersiapkan. Matak mun gaduh sertifikat mending sakolakeun ngarah palalinter. Nah, mun ngarah palalinter dia cari cing di imah sertifikat paralet sakitu we. Ya, mun usad masa kitu we sakolakeun jung ngarah palalinter engke lulus sakolakeun deui. Mohon ya di imah disimpan sikir sertifikat teh engke balalet Pak sertifikat teh. So, mohon ibu gaduh sertifikasinya sok sakolakeun. Ibu na tinggal boga duit ya sarak itu nu sakolana. Bapak gitu sih nah da bu tanah ieu sim kuring ge gaduh sertifikat simpen we di ditu naon riweuh mikiran da hirup urang mah dikelilingi ku kertas atuh Pak. Tinggal di akte kelahiran kertas nya, buku tabungan kertas, ATM kertas, tinggal buku sertifikat kertas, tinggal naon buku nikah kertas, paspor kertas, kertas sungkul hirup teh teh. Laras ieu teh kertas sungkul, tapi aya hiji kertas nu moal soek, nu moal kabawa palit naon? Kertas catatan kehidupan kita. Itu teu mah moal leungit, nu itu mah bisa leungit lah. Dina leungit lagi gampang yeun deui we. Tapi nu ieu mah wayahna moal tiasa. Nah, ini yang harus mitigasi yang harus dipersiapkan itu sebetulnya ini, Pak. Nu ieu mah keun edang ke dialajarnya lirah. Nya. Sampai maaf ya, kemarin ada satu rumah katanya anti gempa yang langsung semua dikelilingi oleh kaca. Giningan kamar dikikiran we. Naon da atuh teu aya jaminan nu kitu. Keun da dunya ngaranna ge. Kenapa? Dunya mah Bapak Ibu sifatna kitu. Moal aya anu abadi. Bakal terus nurun. Tinggal 17 tahun glowing 7 hiji. Ngagulawing atuh. Usaha demah teh da 17 mah geulis nya ari ayeuna kumaha nya kieu we malahan punten Pak dina mun ibu ngukur ka dieu punten bab dunya katanya orang Amerika atau orang Korea itu yang orang sukses itu apabila gigi dan kulitnya bagus itu orang Korea. Makanya iklan yang paling laku di Korea itu adalah iklan dokter gigi dan dokter kulit. Sabab di ditu mah lamun anu disebut sukses teh kulitna sae waosna rapi. Aya nu sakedik waos teh langsung di ditu mah. Dugikeun ka aya hebel anu pangaosna sabaraha hebel teh panti teh lain oh behel hilap deui apa hiri jeung hebel nya hebel mah eta paranti ieu nya ngabangun naon sibal behel kena tuh gua ada ustad mah teu arapal atuh. Sampai ada yang harganya berapa? Ada yang harganya 230 juta, 178 juta. Oh gitu sing teh mun. Pak, ieu teh aya nu awis, aya nu mirah aya, nu 350 aya cenah. Tah ieu mah nu awis anu 180 sampai 230 juta. Walah sia. Eta si Bu tinggal di behel di mahal-mahal. Tapi kan bagi orang sana tidak ada masalah. Yang penting giginya bagus. Eta bedana urang Indonesia mah bab nu kieu teh aya matak dokter kulit di urang jarang dioperasi plastik. Sok Bu, mun urang Indonesia dioperasi plastik pasti dia itu apa? Pasti dia itu pingin ada sesuatu, validasinya ingin kuat. Tapi keur urang mah naon? Wawas di urang mah biasa we saayana. Batur mah sakedik no ieu langsung diomean, urang mah beak diantep we. Ya, sakabeung mah geus tinggal 2 deui, Bapak teu ditambihakeun bae cenah. Karena apa? Indonesia itu bukan ke situ. Validasinya Indonesia ke mana? Iya. Tah, Indonesia mah kana patuangan. Matak lamun aya iklan dina TV di Korea mah langsung iklan dokter gigi sareng dokter kulit. Indonesia mah lain. Mun aya naon wae iklan begitu kerame sinetron iklan teh naon? Mie langsung torojo mie. Torojo naon? Torojo kiripik. Sabab ka dieu urang mah fokusna sanes kana kulit sanes. Kulit nomor 2 Bu. Nu penting mah wareg. Karena naon alus kulit tinggalinya gigi ari dahareun eueuh. Hulang-hulang. Nya mending keneh eta we. Tah eta bedanya. Jadi validasi manusia itu ternyata beda-beda.
tah Pak bab dunya mah gitu, tiap negara ge bos benten-benten. Nu ieu mah negara ieu mah lamun tos gaduh bumi, gaduh pila, mobil sukses. Nu ieu mah sanes kalau dia punya jabatan tertinggi sukses. Nah, itu nikmatnya kita bukan itu ukurannya. Nu ngaji mah moal kadinya. Naon? Urang mah lain eta ukuranana. Bukan itu Pak, jujur. Walaupun saya juga membutuhkan, tapi urang mah jujur we. Urang mah kenapa kebutuhan kita bukan itu. Kedua, dunia mah simpel, perubahannya drastis sekali. Lihat aja, saya sering ngomong di mana-mana. Upami bapak gaduh rencangan SMP, terus reuni, engke teh lamun ngumpul reuni teh tiap tahun beda-beda pertanyaanana. Lamun ngariung jauh 20 tahun, pertanyaanana sekarang kuliah di mana kamu? Tapi lamun reuni 30 tahun, pertanyaan itu nggak keluar. Yang ditanya apa? Bekerja di mana kamu? Babaturan ngumpul tehnya 30 tahun menanyakin di mana senayeuna di damel. 40 tahun beda lagi pertanyaannya. Kamu kerja di mana? Sekarang sudah berapa anak kamu? Sabariji Ustad ayeuna cenah murang kalih tuh 40 tahun reuni. Begitu 50 tahun reuni pertanyaannya udah beda lagi. Yang ditanyakan apa? Geus sabari hiji incu. Tadi nanyakeun budak, ayeuna mah nanyakeun incu. Nacan boga incu, abdi mah cenah boro-boro incu, nah kawin gencan tuh aya. Itu kan ada pertanyaan. Bagi orang ini mungkin dia itu, tapi nanti ibu begitu 60 tahun Pak reuni lagi, babaturan SMP, reuni, 60 tahun ngariung pertanyaan naon? Saha babaturan nu geus maot? Teman kita yang udah meninggal siapa ya? Ya katanya itu yang bangku nomor 2 sana, itu sudah meninggal. Selalu si ibu yang nanti yang suka ke toilet itu juga sudah meninggal gitu Pak. 70 tahun bapak ibu reunian deui babaturan SMP, pertanyaan sudah beda lagi. 70 tahun begitu bertemu pertanyaannya apa? Anu nyesa saha keneh ayeuna? Yang belum mati siapa saja sekarang? Cek anu reuni teh, urang we pan urang araya ieu. Tah anu teu kadarieu mararaot gitu. Tah eta teh reuni 70. Kade Bu, reuni deui 80 tahun ngariung deui babaturan SMA bakal beda pertanyaanna. Pertanyaanna bakal kieu. Dupi ieu sareng saha? Cek si ibu nu ieu teh, duka abdi ge saha di didinya saha? Mah nya reuni paroho kabeh atuh teh. Nya jeung eta geura di anu ngabejaan teh anu ngabejaan reuni tanggal sakieu teh panenna ge pohon teu datang. Ada 80 Pak tuh geus pararoho sadayana punya reuni 80 punten tong reunian di tahun eta 80 tahun. Kabayang kusim kuring lamun 80 tahun reunian di didarorong kana kursi roda. Nu ngarobro teh anu ngadarorong. Matak atuh tuh tinggal dunia masa kitunya. Beres Pak. Lamun bapak ibu mudag dunia umur urang ge geus robah-robah. Komo lamun ayeuna ngudag-gudag anu ku urang dipipilik, semua juga tidak akan ada. Habis dengan berjalannya waktu. Apa yang harus kita lakukan? Mitigasi secara ilahiyah. Lakukan itu. Pertama apa? Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nu kahiji, tong ninggalkeun salat. Kade tong ninggalkeun salat. Kenapa? Kalau terjadi bapak ibu musibah di mana-mana kata Rasulullah wa kasratul kadzab wal fitan. Engke bakal jelema tinggal Pak loba anu naon anu nararipu. Bu puntennya ngumpulkeun donasi wae masih kene bisa ditipu tingali. Cek saur Nabi engke mah kitu. Sampaikan kemarin ada yang ditangkap karena ditimbun kan. Tingali keur jelema nu sangsara wae wani kieu. Ya Allah. Makanya kita sampaikan kepada yang betul-betul apa? Yang betul-betul ini akan sampai ke sana. Naon sababna tuh tinggal Pak. Urang mah dugi ka ditu, ti dieu dikitu deui dugikeun ka aya nu kitu. Naon margina saur Nabi wa kasratul kadzabi wal fitan. Nanti bergejolak nanti. Puntennya lamun teu kakendalikeun Bu ieu engke teh bakal dijararah. Cokot iya. Nanti kita tidak mau seperti kejadian jangankan makanan, tubuh manusia saja nanti bakal saling bunuh untuk memakan dagingnya. Kan itu ada kan? Dalam satu hadis kan, kayak jalmi lamun darurat teuing nepikeun ka emergensi karena tidak ditangani, dia bukan saja makan makanan tumbuhan atau binatang, tubuh temannya saja itu bisa dimakan oleh dirinya. Ulah kajantenan dugi kaki ya.
mata sok bukakeun bu ada anon dugikeun ka ditu tah nepi ieu teh urang teh kudu tepi ka ditu naon sababna nabi yang mengatakan seperti ini. Nih ngeri nanti kalau ternyata ini tidak teratasi berbulan-bulan Pak, itu bisa antar manusia saja itu saling memakan dagingnya. Bakatingku teu aya dahareun nya. Lalu kalau sudah begini waqasatul kadzabi wal fitan, kata Rasul ihfadi sholat, sok ulah ninggalkeun sholat. Urang anu ninggal itu ge sami di ditu ge tinggal ayahnya video geuningannya dina YouTube ningali anu sarolat kene ya alhamdulillah itu yang akan menolong karena secara teori keduniaan sudah tidak ada apa yang dia pertahankan apa sudah tidak ada rumah teu aya tanah ge cantang tuh aya nu meuli rek dijual ge so kemudian kondisi seperti apa tidak nggak tahu tapi yang pertama punten kudu nama jeung pejabat-pejabat lagi tong ninggalkeun salat. Dah ya masa Rasulullah ya mah. Kenapa? Antara Anda sebagai man wala amrohum yang diberikan tugas untuk mengurus, maka dia pun sama tidak boleh untuk meninggalkan sholat. Ini kalau digaduh yang meninggalkan kadi itu hari sholat diketinggalkan. Kudu ieu tah. Nah Ustaz tiasa kitu. Karena apa Pak? Manusia banyak dosa. Kalau sholat sudah ditinggalkan double dosanya. Manusia ada dosa. Kalau sholat masih dilakukan bisa mengampuni dosanya. Begitu kan? Kenapa berat apa? Ida soluhat sholatu sahulu khasairu amalihi. Beres sholat beres sadayana. Iya mah can sibuk-sibuk teuing tapi sholat dikantunkeun. Sholat teh lah tujung. Cenah mama da ieu ningali kagok tuh tinggal ibu. Kadang-kadang kita ada acara sholat saja ditinggalkan. Kumaha lamun dipasihan musibah kos di ditu. Nya, jangankan mau ibadah, memikirkan hidup saja itu panjang itu. Dia berpikir luar biasa. Nu kahiji eta, teu kenging ngantunkeun sholat. Ini mitigasi yang pertama. Ya, upaya untuk meminimalisir gitu. Urang kaloh juga. Netepan tong dikantunkeun. Komo sholat sunat aya waktos masuk we gitu. Hari ngunyalan galon kuat geura, hari takbir teu kuat. Ya, ngunyalan batu, wah biar tinggal di hari tinggal di tempo wudu teu bisa. Haben we di bedak hari wudu teu bisa. Kau aya angin geua gitu. Aya angin deui kitu wah da mawa kaca eunteung segede kieu teh nya. Ka mana eta kaca eunteung teh di bawah we terus. Di WC aya angin kitu. Ibu atuh wudu cenah lebar ieu. Bedakna mahal coba gerak tititah wudu mah horea atuh tayamum teh tiasa wudu mah nuju sapar mah nya da kenging teu tiasa tayamum ge bagi tayamum kedah dikieukeun seep atuh jeung bedakna tuh ini asariweuh hirupnya mohon bu asariweuh sing teh hirup model ibu-ibu anu sok mawaan we ieu mawa sok timangan aban we timangan teh di imah teh teu dipindah-pindah jam 7 isuk-isuk geus ditimang. Alhamdulillah turun 2 os. Jam 10 teh timang deui, halas ya naik 5 os. Hirup teh deg-degan ku timangan we gerak. Da eta timanganna aya di kamar atuh timanganna simpen sumputkeun. Jadi we ningalian timangan hayang ditimang wae. Keun wios bu saayana we. Punten. Di antara ciri jelema hoyong pinter naon? Kudu loba ngunyah. Bahasa Sunda mah ngenyoh. Tah, jadi lamun ibu seueur ngunyah eta teh sok pinter kana otak. Laras Pak, salah satu yang membuat otak itu kognitif itu kuat, saraf-saraf otaknya apa? Ngunyah gitu. Ngegrenyem. Sok, salah rehat kana otak. Nya, matak lamun teu ngunyah, amun teu ngunyah kumaha? Ngobrol teh eta teh sami. Kana otak teh sae. Keur mah teu ngunyah, teu ngobrol, nya atuh loading. Ya. Tak ibu-ibu mah tinggal apa gitu lamun acara sih lamun teu ngobrol naon botrang matak tarapohoan makanya perempuan itu disebut apa long historical perempuan itu long historical apa karena apapun yang terjadi yang dulu masih ingat itu perempuan kalau laki-laki ngobrol jarang ngemil jarang lalaki malah mun tos tuang tos sakali engke penak dituang pameget mah kitu rek ngobrol kumaha matak bu ningali nu ngomongkeun batur mah awewe jarang laki ngariung ngarombrolkeun batur jarang. Nah makanya laki-laki short historical jadi kadang-kadang yang kemarin juga udah lupa
Bunda maafin ayah ya. Oh nggak bisa, kemarin yang 2011 masih ada. Coba Pak, 2011 inget kene pamajikan mah lala salah mau bu bapak nu kamari atau pencire ke kamari seneng geus poho deui kan short historical laki-laki itu kadang-kadang yang 1 jam ke belakang saja udah nggak ada. Naon margina beban hidup lebih tinggi kalau ibu beban pikiran, kalau laki-laki beban hidup itu lebih banyak beban hidup itu sehingga nu cuek pada ieu teh lalawora ieu teh baraban hungkul banyak orang teh mikiran budak, mikiran sekolah, mikiran iya lalawar ibu mah tinggal pikiran hiji iya lalaki mau segala mata short historical jarang yang dia mengingat yang udah lama nya cenah poho deui nya tidak perhatian sama saya naon lain poho deui emang poho tinggal ibu we cing narima ada sakitu atuh laki-laki kadang-kadang begitu ya. Kamu aya bade liburan sekolah punya teh aya nu ada orang tua santri begini Ustad mun bisa matong libur nah budakna di imah saminggu coba nya kabayang ieu budakna di imah saminggu jadi itu nyalakolakeun budak teh naon nya ngarah teh di imah gitu kabayang ayeuna pare saminggu meureunnya punya murang kali ngagunuk di bawah ini bios atuh teh naon. Makanya pesantren holistik mengadakan pesantren alam liburan bagi anak-anak tanggal 24, 25, 24 nanti hari Rabu pulangnya mas Rabu, hari Rabu pulang Kamis 1 hari 1 malam. Anak-anak nanti diajarkan nanti sekarang judulnya The Rhythm of Emotion, bagaimana dia bermain irama dalam emosinya. Nah begitu ya, nanti saya akan kasih ijazah khusus untuk orang tuanya, ijazah nanti dibaca di rumah begini kuotanya sedikit lagi yang mau daftar anak-anak yang nanti hari Rabu sekarang tanggal 25. Jadi malaman 25 itu anak-anak kita libur di sana. Ibu jangan khawatir, sudah makan minum semua. Bawa anak-anak baju untuk salin karena kita akan diajarkan emosi di tanah. Ya. Di kolam renang di tanah begitu. Silakan ya. Dan nanti akan belajar tentang ilmu ritme. Tanggal 24, 25 Bu ya. Kalau ada yang mau silahkan, tinggal sedikit lagi kuota anaknya. Tanggal 15 Februari Ibu Bapak nanti dengan saya akan munggahan di pesantren holistik. Ini kuotanya cuma 100 orang. Kita munggahan, makan bareng dengan saya Pak. Lalu kemudian kita kita adakan acara yang bermanfaat nanti. Kita berdoa kepada Allah ya. Begitu itu mungkin ya Ibu. Nanti yang 24 25 ini silahkan kuotanya sedikit lagi anak-anak, tinggal Bapak Ibu simpen besok jemput lagi begitu. Dan alhamdulillah asrama untuk santri baru beres 1 lokal, mudah-mudahan cepat selesai yang lokal yang lainnya. Mangga Bu begitunya so. Untuk supaya ngurangan beban budak libur kan tinu saminggu lumayan kekurangan 2 poe tehnya. Nah yang kedua mitigasi yang kedua adalah apa? Padda'uhu khaupan wa tama'an, Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu berdoa yang serius, kenapa? Doa ini seperti apa Pak? Kalau ada jembatan yang terputus untuk menghubungkan orang dari satu ujung sungai ke sungai adalah doa. Karena jembatannya sudah tidak ada. Ibu palidinya Bapak, Ustadz palidi, ini nggak ada penghubungnya apa? Penghubung saya dengan Bapak Ibu adalah apa? Doa. Saya cukup begini aja. Bapak Ibu cing sarehatnya, cing arageng milik, udah cukup itu. Itu langsung kena. Betul? Kenapa? Karena doa itu khaupan wa tama'an. Dia betul-betul harus serius diyakinkan. Dan itu salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita melihat di mana-mana ada kejadian, maka yang kedua adalah apa? Itu mitigasinya adalah apa? Kuduna teh dibarengan tah ku para pejabat sok ulah hilap ngadaroa doana ieu sigana keren atuh Pak, keren lamun kitu doana ieu. Nabi mengajarkan ada 3 doa apabila kita melihat kejadian di mana-mana. Pertama doanya ini, Rabbana la taqtulna bi ghaidika wa la tahlikna bi adabika wa afina qabla dalik. Itu doa pertama ya. Itu apa Pak Ibu ya?
Doa yang apal ya? Lan? Apal ya, alhamdulillah. Henteu nya wios teh naon. Hari berjamaah mah teh naon moal era teuing. Yang kedua, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Itu doa yang kedua. Pamininggal di itu aya musibah, aya kajantenan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Oh, enak doa ini, Pak. Dipahami, ditenangkan. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan yang terbaik bagi kami dari urusan dunia dan akhirat kami. Begitu kan? Nu ya apa nu namanya? Teu, alhamdulillah. Nomor hiji henteu, nomor dua henteu, nomor tilu manya henteu kene. Nomor tilu mah langkung panjang doana. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Apa nu ieu? Maknya atuh. Nah, sok atuh nu ieu mah nya ibu bapak teh arapa. Jadi ada 3 doa yang diajarkan. Walaupun ini ibu bapak maknanya kita juga kadang-kadang seperti, tapi ini ketika Umar ditanya, ya Umar katanya, doa apa yang harus aku sampaikan kepada Allah di saat terjadi sesuatu? Pada waktu itu ada yang keracunan di Taif. Ya. Umar mengatakan, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atau Rabbi atau yang itu Allahumma rabban nasi budhibal ba'si dilanjutkan. Karena itu pada waktu itu kan ada yang keracunan itu. Tapi kita berdoa yang tadi. Ya. Di mana Ustaz ngadoa anak? Mangga dina sujud mangga, nuju doa sadidinten ge mangga. Buat apa nanti fungsi yang itu? Mitigasi. Mudah-mudahan ini adalah upaya agar Allah tetap menyelamatkan kita. Ya, karena tadi kan walaupun secara BMKG sudah diumumkan, tapi kita ada kehendak Allah di luar itu. Saya yakin Bapak Ibu jamaah yang ada di sini ada doanya yang diijabah oleh Allah. Eta nu kadua. Doa nu kahiji apa? Nya. Nah, sok sekali deh atuh ngarah sawios ieu mah. Rabbana la taqtulna bi goidika wala tahlikna bi adabika wa afina qabla dalik. Ya Allah, jangan kau binasakan dengan marahmu, jangan kau hancurkan dengan adabmu, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Itu doanya ya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Tuh iya mah ya Allah, positifkan segala urusan-urusan kami. Begitu. Ini doa-doa penenang untuk kita ya. Termasuk yang hebat yang terakhir Al-Baqarah 286. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuh, ya Allah, jangan kau bebani yang aku tidak sanggup seperti mereka. Nya, urang mah bisi teu kuat, Pak. Nyungkeun ka Allah anu ringan. Nah, begitu. Ketiga. Nah, mitigasi yang ketiga adalah apa? Surat Saba ayat 39. Mana? Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang ketiga adalah apa? Kieu Bu nya, sakedik ya, terakhir ti Ustaz. Uang itu, harta itu, uang itu sangat cepat walaupun kerjanya lama. Urang kenging gaji poe Sabtu, digawena ti Senin. Gaji nu eta teh poe Minggu ge geus beak. Malah ti Sabtu keneh geus ledos. Minggu teh geus ulang-ulang. Nya Minggu geus ulang-ulang, yang hareupan Senin kudu digawe deui. Tah eta Bu, artos mah kitu, digawena lila, meakeunana gancang. Wah, gaji tinggal didamel sabulan, tinggal didamel sabulan, kenging gaji, potong ka ditu ka dieu. Bu, tinggal isuk derek digawe geus gajihan teh, geus eueuh duitna teh. Ka mana apasna gaji teh? Pan mama motongan ieu. Nah, atuh ari bapak isuk teh geus mikiran digawe deui sabulan. Kadang-kadang begitu. Cobi Pak,
kalau tidak kita sisihkan untuk Allah, semua akan habis dengan sendirinya. Dan neangan nama lila meakeun nama ganca nya aya nu gajihan satahun sakali sapoe beak mayaran hutang satahun. Iya sabaraha gaji kasep 28 juta cenah ini gede naon senada pan bumi nyicil cenah 15 juta mobil nyicil cenah 8 juta beak atuh ujang mohon ari tuang di mana abdi geus tuang teh nyungkeun nanti rencangan gaji badak tuh kadang-kadang gitu nya matak ibu bapak kamurang kali entong nyebatkeun kieu atuh di damel teh boga naon tuh tinggal batul geuningan boga ieu ari maneh masih geuning digawe teh meuni beak tong nyarios kitu karena tiap anak dia punya kebutuhan yang berbeda-beda. Budak nu ieu memboga mobil da meureun gajihna dipake nabung da kaperluan nu sanes aya nutupanana murang kali nu ieu mah bu teu aya naon sababna teu boga mobil teu boga teu gaduh motor karena dia cukup untuk memenuhi kebutuhannya saja sehari-hari. Nu ieu mah malahan aya nu leuwih naon leuwihna jangankan untuk kebutuhannya karena dia untuk menutupi semua kekurangan hidupnya tidak cukup mata disebutkeun tong kieu nah digawe teh teu nyangsang entok sabab budak digawe nyangsangna beda-beda kartos tah rizki caur Allah dina Al-Qur'an sok atuh urang teh sisihkeun keur saha nya keur anu peryogi nah ustad bakal digentosan gampil sakieu we jalmi mah moal narima lamun teu mere sakitu we dia itu akan menerima kalau dia sudah memberikan sesuatu kepada yang lain. Berikan dulu insyaallah. Terakhir tisim kuring tinggal bu gelas ini kosong basi diisi lagi adi candi eut mah eusina moal dieu sian teh moal Allah mah bakal ngeusian eusi urang mah lamun geus dikaluarkeun tah eta mitigasi teh eta boating nu ngararuksakna mah keur arulin ieu teh nya nu ngararuksakna keur arulin boatingnya kegeleuyeungan tuh tinggal nu ieu nama keur mikiran hirup ge hese. Makanya ringankan oleh kita dengan ibadah kita dina salat doakeun aranjeunna ge cing enggal dipulihkeun ku Allah. Doakeun oge urang sareng aranjeunna mudah-mudahan ku Allah digentosan anu langkung sae. Anu katiluna bantos ku urang lain pikiran hungkul di mana urang aya rezeki minimal urang aya niat kanggo milarian rezekina kanggo infak tah sakitu pangintennya tisim kuring insyaallah Pak Indonesia akan baik-baik saja dan maaf pengajian ini harus tidak boleh dihilangkan karena salah satu yang akan mengangkat di antara bencana-bencana adalah apa? Fi majlisi ilmin ada majelis-majelis ilmu mudah-mudahan di Bandung mah ngaraos kieu teh harirup keneh bu mudah-mudahan keur nulungan tina naon anu ku Allah bade dilungsurkeun sakitu panginten hatur nuhun sadayana Bapak Ibu cing sareha cing arageung milik panjang yuswa husnul khotimah murang kalina cing saroleh solehah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.